Aya salam ti pop mie kuah pedes doer ti tebing keraton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana wilujeng sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Kaget gua. Sampurasun. Kumaha saderek sadayana daramang. Mudah-mudahan saderek sadayana daramang aya salam ti tebing keraton tuh tinggal. Wah, seru iya mah. Kedah nate tadi teh tuang teh di dieu nya. Sieun tadi teh bade ka dieu teh. Wah, padahal di dieu lebih indah. Tong hilapnya saderek sadayana kedah ka dieu tuh. Enak pisan ieu mah. Cuacana murah, meriah, tapi bohong. Gelo. Pokona mah kudu kadar ieu. Aduh. Walaupun hese ieu teh. Alah. Satacan di kawitan dana, urang berdoa heula sasarengan. Berdoa di kawitan. Amin. Pokona mah tiap ka mana-mana nu paling gampang teh nyapop mie. Taya deui. Wah. Masih panas, lihat. Hoyong nama tuang jengkol, ya teh enaknya. Jengkol, lalapan, ikan asin, sambal, pedes mantep. Saderek sadayana atos pernah ke tebing keraton tak acan. Upami tak acan kedah ka dieu wajib pisan. Masih menjadi misteri ya. Kalau makan pop mie di tempat wisata kenapa lebih enak daripada bikin sendiri di rumah? Ada yang bisa jawab? Komen di kolom komentar ya. Kalian bisa bayangin kan kalau misalkan suasana seperti ini, makannya nasi timbel, jengkol, asin, sambal, lalapan, nikmat. Aya nu hitut pamiarsa. Wah. Mantap. Upami saderek sadayana ka Bandung tong hilapnya ka tebing keraton ieu mah wisata anu kedah pisan dikunjungi ku saderek sadayana. Mirah da pokona mah. Parkir motor 5.000, lebetna 15.000 nya upami lokal. Upami turis luar berapa sih? Tadi berapa sih? Emang iya 200. Pokoknya gitulah. Nanti kita lihat ya kalau misalkan dari luar Bandung masuknya berapa dan lokal berapa.
500 priwet mah. Tilu. Tilur 200. Tilu. Gitu we lah. Terus terang oge danya nembe da ka dieu teh ngerakeun. Jadi kalau misalkan kalian ke sini, kalau makanan-makanan ringan seperti mie rebus, pop mie itu di depan ada tersedia. Terus ada minuman dingin, segala macam, bandrek juga ada sih di depan. Tapi kalau misalkan kalian mau bawa makanan berat, kalian harus bawa dari rumah ya. Kalian bisa buat ram di dalam sini. Gila, pedas banget. Kuahnya, euy. Mantap. Pasti kalian komentar, aduh lebih mantap deui upami makanan nate makanan Sunda. Emang soalnya pas kesini teh tidak disengaja wae gitu. Jadi ya udah yang ada aja gitu. Yang penting ada konten makannya ya. Pop mie, ayo dong endorse. Perasaan tiap kemana-mana teh pop mie jeung pop mie deui nya diantosan endorse namanya pop mie. Tekedah mayar. Kasih we atuh 10 dus tong 5 dus teuing. Lumayan ke dijual deui ka toko sembakonya. Tah tos beresnya nedakna. Hatur nuhun kasadayana anu atos nonton video ti awal dugikeun ka akhir. Hatur nuhun kasadayana anu atos subscribe, anu atos like, sareng anu atos komen. Sareng hatur nuhun kasadayana anu atos share ka sosial media nu saderek sadayana gaduh. Tong hilap atuh sakali deui anyungkeun bantosana, subscribe heula YouTube channelna Kabayan da subscribe teh gratis. Tong hilap. Tong hilap aktifkeun tanda loncengna supados upami upload video nu enggal saderek sadayana kenging notifikasina. Wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang eteh. Hatur nuhun. Dadah. Pokokna mah mun teu kadadar ieu nyara resel. Tuh, tinggal. Siga kieu indahna nya. 15.000 dek popotoan, dek videoan, sateker kebek sok. Dek jungkir balik, kade aya monyet di dieu mah. Bisa foto selfie jeung monyet. Kan yang diposting cuma satu ya, fotonya lama banget. Yang di-upload satu. Ginilah guys.